Geus mandi seger aing euy. Oke. Muka aing kasep. Aduh, coba pakai kacamata aing kasep teucing ye. Heuh, elah, siga salurkeun cu. Oke. Aduh, geus mandi euy, tinggal ngopi heula ah. Biar menghangatkan tubuh gitu. Oh, no. Coba, kayaknya ada yang si hitam manis. Emang beda kok. Gimana nih nggak sama itu tadi? Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak asap. Kita. Ya elah, nangis. Assalamualaikum. Joy. Wah, si Jangjeng. Ternyata budak. Ah, unik kan budak banyak. Run. Waalaikumsalam. Ayo naon, Jeng? Ini Joy ulin orang. Oh, ulin, keren tanya naon. Ngopi gua aja naon lah. Kopi aja deh ayah, kopi. Ayo tuh. Ji, kayak kopi Joy. Minta kajin tuh. Sok mangga, Jeng. Belajar aing atuh. Ek ngopi, ek rokok. Madang geus Rokona ya. Coba aing sana. Potongnya isep kok. Oh, mangga sok mangga. Ayo naon Joy. Jadi kieu Joy. Kan aing teh kulin jeung awewel. Kabogo gitu, kabogo maksudnya. Deket aja, deket itu. Oh, nuju banyak kate. Nya gitu. Tapi Terus kieu duit. Urang teh. Saya teh ka dieu teh tujuanna ek nginjeun ka maneh Joy aya teu. boro-boro aya, urang ge nganggur 3 bulan. Apa sorangan atuh, Jeng? Mana atunya? Rencana naik kulin urang teh yang penting. Masuk kasih Buyat, kasih Peri, kan seueur. Kumang keber tuh hari umah bae Joy tenan naon bukan kayak di belakang lain. Hampura bae nya Jeng ya. Sanes pelit abdi mah nya. Siap. Deh, kerumpul Kasih, Pe. Kenalan ya? Pope, kita sah brother aing. Brother aing. Kopi, Pe. Aduh, kerumpul Di mana? Dari mana, Poy? Ngarada ka di Joy, ameng beda. Oh, bari aman. Tersel. Itu rokok tuh, Pe. Kopi. Kopi hitam sih, hitam manis, Pe. Nangin saya Joy. Senan aing yo. Kamu terus saja menghangatkan suasana. Yo, ini yang gue maksud, Pe. Mantep Joy, bisa Joy, nya Joy. Biasa tuh orang, guru di Banten 3 tahun. Guru di Banten. Muhur. Guru aku bae. Banten. Ya, punten kacamata abdi, saya tanya. Mantep, mau gimana Joy? Afrika cu, Wih, brand mahal yo. 3,5. Mantep, pakai tuh. Afrika 3.500.
Orang tuh bisa ngagitar ya, Jeng. Katanya kalau kita teh bisa. Boro-boro bisa tuh. Terus si Pepe bisa enggak? Orang mau sama wewe, pang nomor hiji nos Percaya. Percaya si Pepe gitaran. Aliando percaya. Oh, aduh. Request mal. Boleh. Dia jadi orang ingat ke mantan orang ya. 2 tahun yang lalu lah. Terus Ayo orang teh ingat ke lagu ungu. lagu naon judulna ungu teh? Oh luka di sini. Luka di sini. Bisa tuh Pe, Bisa, ewek ada. Pe. Bisa. Oh pakai Pe. Coba. Tapi main nyanyinya. Oh sih, apa sih? Nyanyi Yo, dong, biar Aliando nyanyi dong. yo, kayak gitu yang gue maksud. Oke. Aku nyanyi. Biarkan ku pergi. Kau tanyakan. Ganggu baik kadang-kadang Gimana, aku, Teh? Pe. Saada, Pe. Sasa. Dan aing telepon, cu. Cah, emang keturunan lah. Rejek. Angkat tuh nyanyi rasa kedeng dah. Wayahna ayo. Suami takut istri. Halo, Non Beb, di mana? nuju nongkrong di rumah Ujoy. Ya budak cirik bae, can nyeuh teh can kukumbah ngepel encan. Atuh bebenjokeun heula. Kedap deui deh ngaganggu bae. Hayu atuh buru ka imah. Kenal nongkrong ake laur gunana. Aing tes tadu euy, pemain mah Tarik ka dieu. Sebalik deui coy. Cacing. Aing gitu Joy, Oh, Jeng siap, ya. siap. Aing kan beda, aing geus rumah tangga jadi jadi ngarasakeun lah. Wayahna bae aing kudu geus ngopi heula Joy, yuk di Banten ya ngopi. Tunggu. Salam batunya ka anak sareng pamajikannya. Cek balik enak teh. Yang geus aja yang beda aja. Aduh, hati-hatinya. Siap, Oke, siap, siap. Ngamongan. Pe. Alpok. Salamnya. Budak minta salam ke adipar aing. Hubungan non ya? Disebut sudah. Joy, langsung keluar, Bu. Nang Kandi. Yang nawe tuh ulin, ayo. Oh kan yang Rindi. Boleh, ayo. Oh siap. Tapi yang injem jaket lah tuh enggak ada gaya. Jaket. Betul tadi. Kemana motor kasep ya? Atau injem jaket yo. Atau sok mangga di kamar Abdi. Tunggu lo. Siap. Mana? Aku punya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, naik motor teh hati-hati ya tiktok di sisi. Di auzan. Oke. Di, tadi Abdi manggihan Aujoy. Di mana? Tuh di Kalet. Junam. Nuju calik we, curhat manehna ke Abdi. Naruskeun Dindi kieu kumaha hubungan teh. Duka heda. Tadi ge pendak biasa wae. Da acan ngungkapkeun ka Dindi. Atuh bere kepastian atuh ka Aujoy teh da karunya. Nya da kumaha nih? Masa awewe nu diheulakan? Lucu. Terus nembak tacan Aujoyna. Da acan. Namun nembak bade ditarik moal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Cek, sehat cek. Di mana ieu teh? Eta di Muncangela di Wage. Bade ka saha? Bade ka Rindi. Naon gitu? Biasa cek silaturahmi. Iya, silaturahmi. Budak ngora. Bukan si Rindi nya. Sanes nuju PDKT. Ti isuk teh si Rindi teh datang-datang. Ngaku lalaki cenah. Oh, geus boga ka Bogor. Dari didinya saha? Ngaku-ngaku. Rerencangan cek. Cing ari ka dieu teh neng teh. Teu boga duit. Enak, teu boga duit ngatik bobogohan. Manehna yang duit heula. Turun ke wabah kieu cek. Wabah mah wabah neangan duit mah kudu maneh. Bobogohan kos urang baheula keur ngora jeung bapana. Geus maneh mendingan balik leutik eneng geus bobogohan. Elah cek wajar cek budak ngora. Geus balik. Kan urang boga perasaan. Balik awas diri lagi balik ulah bukan di sini. Parah cek parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Maneh, di mana bae ti isuk? Asup maneh ka jero. Di tadi nu neangan ge. Yuk maneh. Ari maneh ti isuk di mana bae? Amung mah di Rompok Elis. Maneh sabaraha lalaki nyalampur ka dieu. Pagawean teh ulin bejeng bobogohan. Sugan geus bisa neangan duit maneh bobogohan. Maneh ge sarwana, ari ka dieu teh mau ulin bae. Ka dieu ngan bisa na mau ulin be si Rindi. Nu kagawe mah aing sasapu ngepel nyeuseuk ti isuk. ngepel di tadi ge sasapu nyeuseuk teh ngepel teh urang kan. Maneh deui salaki teu balik-balik. Kandi lain teh suruh ngalah duit, suruh ngusuk bae. Mari jadi awewe teh ulah sok hayang ulin teuing. Gagawe ka bener neangan duit. Ulin be jeung bobogohan ke kos mamah ieu bobogohan be teh. Teu boga duit keur ngora. Ari geus kawin karek urang teh keur ngora lain neangan duit kalah bobogohan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh di ieu geus di mana ti isuk sih? Salaki pamajikan sarua bae ulin bae. Boga anak teh caramplang nu gede nu leutik ge. Aing kene nu neangan duit mah. Di, mama tuh nyarekan bae Elis naik UI ah ya. Oh nya tuh, hati-hati nya. Assalamualaikum. Salam. Nenek, di hoyong kerap. Tadi pan mama mana nyarikan si Ojoy. Enggak, tadi kita nyarekan Rindi. Si untuk ke mama mana? Mama mana nyarikan Ojoy, kieu. Mana tong nginteuing geran. Nya tadi juga nyarekan Uwin ya. Enggak lah. Si untuk ke mama mana? Mangkana mana kan nurut, tamu bobogohan. Ya, ambil mama mana teu nyarikan ting Ojoy. Ka mana ongko karunya. Mau dia, mau lah, mau. Wah. Eta kunaon tadi ambek-ambekan gitu. Si mama biasa wae eta mah si Rindi ari amang teh sakara inget waktu. Di pagi sampai sore sabaraha lalaki nyamperan we ka rumah. Si Rindi deui. Kan kamu tadi teh ngulin teh inget waktu. Satu tadi perpanjang. Makana geura cek teh ge ulah sok ieu teuing. Masalah. Ulah sok ulah teuing geura ari ulin teh. Betah yang keluar. Neng bade ka mana? Geuning nyalira wae. Tadi Ojoy ke rumah. Tenang wae nya, dah hati Rindi mah. Jangan Ojoy.
Neng, naik motor serang nggak? Ngaca heula ah. Ya elah ganteng amat Bang. Kabersihnya nih pengki. Urang erek eta. Ngedetin si Rindi. Neng Rindi maksudna. Erek eta. Amang sareng Neng Rindi sang pujaan hati Joy. Ya kok bersih pengki. Mana kan tos bodas motorna. Kayak muka Neng Rindi. Bodas. Tapi kan bana hidungnya. Jika muka aing atuh. Tapi golilah. Dah hidung gesok Neng Rindi mah muka ngangenin. Karena tuh udah mau ngerem kudu rajin nih. Nyane rumah motor, kayak udah cukup pina. Ayo. Bantuan mau Joy. Bantuan ojek. Bantuan nyelok kan bare udah jeung ngopi aing. Paras yang mau kirain rek bantuan aing itu motor ayo bae jeng. Joy ngopi tah. Ye leuleus awak ye. Karek isuk datang ke Depok euy. Oh nyesok Kak. Dia lantai. Kangkung ya tinggal bersihin. Oleh kaplekan yang Rindi. Gaya teuing deh. Wih, kebeneran yo. Air Depokan. Air mau kopi ong. Hah? Uyup kok. Mantep nih euy. Rokokna eta? Biasaan sama lu, beres ngopi. Mana Ya. Nah, aja dan dibuka ya dah. Mang lah. Sok. Gila lah mikirna. Aduh, manya deh tah hop ah. Ya, geus lah balik lah. Baru geus menang kopi jeung urut aing mah. Karek datang. Balik. Oh, geus menang kopi aing. Nuhun. Siap. Joy. Jeng. Kebiasaan udah tiba heula kudu menta udu dan geus meunang udu kopi balik wis. Ya, sekarang apa sih jeng bae. Oh, budak teh. Sama kelakuan harus gitu. Eta ieu heula cikopina heuh. Wah, boga abang bu pengertian adina capek nyangkel. Atuh ada Yang apel. Oh, atuh. Anjing. Udah tuh. Nikmat. Tahu juga tak? Mana? Ah. Siang. Lu abang bro teh karek dongkap di Depok. Isuk pan aing gedap. Nyampe isuk pisan. Atau abang bro depan capek, lelah, letih, lesu, mending istirahat. Baru abang bro terek apel ke ayang beb. Oh, heula. Istirahat lah bang. Siap. Ngopi lah ah. Langsung sama motor
Assalamualaikum. Halo Joy. Assalamualaikum. Kemananya teu araya? Halo Joy. Naon mana ka dia awe pura nyampuran kayak mah lalaki. Naon mana ka dia? Bade ka Joy naya. Teu aya, tos ayeuna mendingan pulang bae. Sampai dia mau disatujui. Wah, ge moal. Maksudnya naon ah? Tos pulang bae ayeuna mah pulang. Non teh, masa anu gandeng tadi. Geus ayeuna mah ieu. Intina aing bisa tuju. Maneh bobogohan nyisirin ieu teh. Oke tangan yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Damang Kajero. Assalamualaikum. Gila ya kajero. Nya siap. Duh, tamu jauh ya. Naon? Ieu bade amangan kana yang Rindi. Oh. Ek minum heula moal. Boleh. Beb, Enan ah, iya tamu jauh. Pang bikinkeun minum atuh. bade minum. Kerat sedapnya. Aduh, ya sasi nu datang, mana yang ngumpi we pagawean teh. Geuning jigana teh nu datang, bobo seungitnya. Tukang kamari gua hapeuh. Ari, nu piduit teh mah ka dieu we. Siap, teh. Kadeket, naon? Ieu bade ieu masihan ieu. Naon ieu teh ujang? HP kanggo Neng Dindi. Aduh, mama saumur-umur karek dibere HP ku ujang anu kaset teh. Neng Dindi na ka mana? Ulah sok nanyakeun si Rindi waya kieu, udah eta mah ngablu bae, bobogohan bae. Heng yang heuh maneh. Yang bobogohan si Ojoy. Entos bade pamit heula nya mah. Mangga ujang kasep sih kaditu didoakeun nya. Siap. Nitip salam bae kangge Neng Rindi. Mangga tos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helis, hayang apa tuh? Tadi pan aya nu ada tangan ka Mas Rindi. Saha teh saha? Eta lalaki nya bodas, nya kaset, bawa mobil deui. Terus manehna mere HP di ka Mas Rindi. Terus kieu. Teh istighfar ya Allah istighfar. Nya Elis ya apa ya Indi teh loba nu ngadatangan ka rompok teh. Tapi nya Elis mah iri teh. Masa sirin dibayangin datangan teh Elis mah asa teu aya bisa nu manyating kudu ka Ajangjeng. Pan Elis mah terus teu aya rasa ka Ajangjeng. Duh, karunya teuing. Emang Ajangjeng resepen kitu ka maneh? Gini urang karek apal. Sugan teh teh apal. Ya ampun, teh pas lama teh pan si Indina gitu aya tadi mah ningali nuju masak di dapur. Saurna bade ngirim ke Aojoy pan lanjutna dongkap di Jakarta. Si eta teh Aci Wong anu kabogor hati. Aduh, gosip baru deui Gini urang karek apal informasina. Gini heulaan maneh lis. Ih, hayang. Geus urang erek pamit karena beda. Itu teh ulah ya ampun teh Dendi karena gosip teh mani hebring teh. Padahal mah mau menang nanaon ai gosip teh. Dan jakal merenya kok. Nani aya naon nih? Tadi kalbat? Tadi nih yang kalbat. Terus si Rindi na teh. Teu aya caleuwi panti tadi ge. Ka mana? Duka teh ka mana budak teh tadi padahal mah amang. Jadi deh sayang apa? Naon
Paling maka di tengah ada ngagosip baik. Tadi orang magi si Ati di jalan carita kieu-kieu. Cenah si Rindi gerek namu tapi diusir kula cek na Ojoy. Manya iraha. Nya, tadi ge si Rindi kalah ceurik diomongan ku Aciwong. Ah syukur teh indah si Rindi mah hese pisan di omongan teh. Dikiraan teh tedes apal. Nya satunya. Nuhun atuh. Hati-hati nya. Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ini AA, Iraha dongkap, A. Tadi enjing, Neng. Oh, mangga tuh kalau A. Keluarga kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat, Neng. Ojoyna kumaha saurna? Rindi dicarekan ku AA. Tos saya make bae, Neng. Tong ngabahas soal ojoynya. Da mah kena abe cikopeng. Kok AA Ciwong ngusir Neng Rindi kunaonnya? Oh, mohon atuh. Kayak anak semnas kedap, A. Mun. Ini kunaon? Di naha putus ganjang Awojoy. Ini naha tuh dicarekan ku mama tak pasti aja teh Dedes. Tulis Rindi teh mengungkap. Besok aku sok ungkapkeun aya naon dibicaraan. Anak Awojoy Lis. Manehna teh merestui hubungan Rindi sareng Awojoy. Manya teh kunaon kitu? Henteu terang Rindi ge. Rindi datang baik-baik ke rumahna tapi malah diusir. Rindi sabar ya sabar, ngaran lagi hubungan pasti aya bae ujianana. Waalaikumsalam. Tadi ini kelompok A. Udah banyak. Rek naon maneh ka dieu Awojoy geus nyarikeun hak si Rindi rek naon deui ka dieu? Jadi sudah salah paham. Rindi nyari salah-salah Awojoy. Udah dah. Nanti lupain aja ya. Enggak tuh mungkin Aciwong belum kenal Rindi terlalu jauh. Ya pasti. Dia ada gila kan. Udah makan. Udah ya. Aku nggak mau tapi mami yang banyak ya. Abang bro, Oh iya, Joy. ngopi lah A. Siap. Udah sekalian beli eta A. Naon? Beli ngomong urusan kamari. Oh, si Rindi. Mohon. Kumaha? Kunaon sih? Gini nya teh setujuan aja si Rindi. Padahal mah geus loba nu ngomong, kurang teh cocok nih si Rindi. Oh, jadi kieu. Jelaskeun ku heuh. Sok. Dengekeun. Oh. Dengekeun. Oh, aing ngadenge dah. Siap. Baheula. Age sempet deket jeung lanceukna teh. Si Deso, Dedes apa? Apal? Di deketan ku teh. Main ka rumahna. Tapi eta anu ngaranna indungna lewel minta ampun. Eta mah tos kitu dibawa lagi bawel. Diusir di rumahna. Tenang A, kejadian A mau sampai orang di si Rindi. Masa lalu A, masalah A. Orang mah di sini udah beda. Tah, anu disieun ku ayeuna di sini terulang deui jiga anu baheula kitu. Ya. Nah, maksud AA cukup A aja lah nu ngalaman juga gitu. Yang gas, lain aing erek ka si Rindi heula. Heuh atuh sok. Ada orang mah hiji sih permintaan, mohon doa di mana A? Atuh jelas, ka adi aing nu ganteng juga kieu mangka ku aing teh. Yo. Tapi A, lumayan jeung teh Yati. Aman. Aman. Hese aing mah weuh. Tapi kan kia A. Kelemahan wanita kan ada titik 3K. Apa tuh? Eta kepastian, Oke. kenyamanan, Siap. yang paling penting A, Naon? kesetiaan. Ujal lah. Ojo itu kan betul. Bener. Oke bro, orang ada kita lah. Kan yang Rindi. Amin dah. Ya. Oke. Oke. Joy, gede lah. Ayo sih A, ayo nih. Hah? Ayo nih. Mana?
apel buka duit tuh. Boga di ATM aya 550 mah. Waduh. Mereka mah merek bet tuh. Kamu hari beli bensin buat kamen tak aina yang gagayan apel. Bang eta macan tadi nyokot ditransfer. Oke, bisa bersyukur juga. Oke. Siap, Bro. Siap. Oke. Semoga sukses ya kata ya. Amin. Oke. Assalamualaikum. Joy. Joy. Hoi. Waalaikumsalam. Yoi, udah diraih. Alhamdulillah. Ini apel terjadi mah. Jadi atuh. Kita siap tuh, gantilah baju nih gayanya nih mah. Tenang atuh. Itu gantilah. Siap. Joy. Nanya deh. Tuh aya kopi jeung udud aing minta kajin teu. Ayo nganti lu bungkusnya ya. Aya tuh aya orang kopi. Enggak. Yo, sesuai. Buset, ini minum musik air. Bantu ka bersihkan aing. Beunah kopi euy. Filter teh sempurna. Pas geus nyokot teh bantu baju beunah aja nah. Yo barengnya. Oke, siap Joy. Dulu dong. Gitu. Yo. Kagaya ho jeung kagaya. Lah, langsung beda. Nah, di sana kasih Rindi. Kalah. Kalah Pak Ibu moy. Nah, siap teu ngayakeun kalau kasih Rindi. Siap. Siap. Siap bener ya, siap. Siap atuh siap mah. Mbak, langsung bela. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Badeka Mamar, calon mertua. Binahan gitu kan? Gantong. Ngaca gua tah. Enggak. Oke, cocok. Guys. Oke, jangan. Ini kan sukses loh. Moga-moga ya nama tadi usir deui ku indung kolotna. Mohon. Oke? Ayo cincin. Semangat semua sukses, oke? Oke, thank you brother ya. Ayo kasih selatunya. Nyana guys, semoga sukses ya. Siap, nuhun. Aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama dalam mertua. Sehat, Mam. Sehat mana masih mana ka dia geus diusir datang deui. Sabar, Ma. Semua masalah bisa selesaikan secara baik-baik. Naon anu alus, dia lo banget maneh bege urang teh sebel. Ma, Ojo teh kapan lelakinya beri kesempatan. Kesempatan naon maneh? Teu bogana naon yang diberi kesempatan. Ojo badai ngabuktikan mah ka Mama bahwa Ojo serius kan yang Rindi. Naon maneh buktina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalau lebet. Neng. Please. Sampai rahat tuh aku dengan tosan. Ngantosan naon ai? Masa teh Elis mah teu pernah mere harapan ka aku. Iya sih. Tapi ya berharap terus ka Elis. Atuh yakinkeun Elis na aku Kumaha carana tuh? Ih, ajang ge mah. Teu bisa sebeun ka sa Ojoy teh. Nah, geuning kudu apa sa Ojoy? Terus bahas kita. Ya ayeuna mah Elis daek teh jadi kabawa. Ari masalah bogo mah aku mangke wae.
bade balik deui asa jadi waas inget ka bapana heueuh atuh sugan we bener. Sok atuh kajero. Yes, akhirnya. Ayo Joy, mangga kalebet Joy. Sok langsung calik bae nya. Rindi, iya ya ka Bogor mana ya? Rindi. Joy, bade ngopi ah. Boleh sayang, kangen kopi bikinannya. Enggak adil kopinya. Oh pasti. Enak bisa. Neng ate bade cerita tentang kemari tentang lancar AA. Mohon tenang naon. Kuneng naon di tas dihampura. Tong gitu sayang. Ya, yang di oge apal mungkin Aciwong masih marah soal masalah ini. Kuneng bisa apa sih? Mohon apal kan dulu sebelum Teh Dedes ke Ampe, Teh Dedes sering curhat ke Rindi. Oh berarti ate salah dong milih Neng jadi pacar AA. Si A, penggembel, gombal. Soal di gombal, serius. Neng, A ada sesuatu dong. Siapa lagi? Welcome. Neng, kakak sebenarnya mau berat, bade ninggal Neng. Bade angkat ke Jakarta. Mana dadah? Udah bade pembadi Neng. Aku belum membuktikan kemauan Neng. Doa serius buat masa depan kita. Neng si mama kemana? Puguh nuju babarantu di saderek ah. Bade pamit teh. Sugan bade angkat deh ah. Nya Neng. Kayak anjing bade angkat sareng Ojoy. Mohon hati-hati we jaga kesehatan sing digampilkan rezekina. Amin. Yang tos tuh Neng bade pulang. Oh mohon atuh hati-hati we Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, aya Rindina teh? Dia kalebet. Pantai aya si Rindina oge nih. Kemana? Duka nuju jalan-jalan sareng ka Bogorna. Jalan-jalan kemana gitu? Duka ka mana tapi dati tadi sih kaluar nama. Ayo yo, aku sip deui geus mah. Naon cing? Urang geus apal. Apal naon ih? Si Rindi geus tujuan kan? Maknya, iraha. Sugan awe jeung ka rumah si Rindi. Eta teh dicarekan ku mamahna. Nya henteu pan bareto teu jadi kalanceukna sugan wae nama jadi jodoh adik urang. Ih, Dedes, eta aya salah cing cemburu. Cemburu naon ngerakeun geus boga budak. Dedes, saya apa? Ya Allah, neni hirup manis sapoe lamun teu ngagosip teh hareudang sakumaha. Kapan si Elis jadian jeung si Jangjeng? Nanya. Nya tadi si Elis nang WA. Terus ayeuna gosip naon deui? Yang satu Dedes gitu bae lah gosipna. Pamit selanya. Nuhun atuh. Hati-hati nya nih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan, aya Rindinya. Teu aya tuntan. Teu aya neng Rindina ge. Geus aya nu bogoheun. Aduh. Kumaha tuh? Ieu tos mau bingkisan yo. Bawa dia balik. Dah jangan stand teh bae tuh yo. Awal. Bawa dia balik. Yang satu. Kusir deh euy, tante. Balik aja mah.